Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra sadaya anu kalaresan nuju manco di kanal YouTube Simkuring pun Nazarudin Azhar. Alhamdulillah urang tiasa ditepangkeun deui dina rubrik Carpon atanapi carita pondok anu dina danget ieu baris midangkeun Carpon kenging Adang S anu judulna Loceng Gareja Berkoli. Ieu teh carpon unggulan kedua sayembara ngarang carpon anu diayakeun ku Mangle tahun 1880. Kantos dimuat dina majalah Mangle edisi nomor 734 15 Mei 1880. Lajeng dimuat dina buku Sawidak Carita Pondok anu janten sumber bacaan Simkuring dina danget ieu. Adang S wargi lianti salah sawios pangarang Sunda anu produktif waktu jumeneng, anjeunna oge kantos janten prajurit anu terjun dina sababaraha pertempuran. Salah sawios carpona anu nyaritakeun pertempuran nyaeta Loceng Gareja Berkoli ieu anu latarna di Timor-Timur atanapi Timor Leste ayeuna. Sumangga kanca mitra sadaya nyangakeun pidangan carita pondok judulna Loceng Gareja Berkoli yasana Adang S. Gap leungeun kenca kana wadah pelor nu dibelitkeun dina cangkeng. Kempes, gap deui kosong. Wadah pelor dirampaan disasar hiji-hiji. Piraku beak mah asa teu percaya. Leungeun ngayap keneh nu geus dirampa ge dirampa deui. Sugan jeung sugan aya keneh mah hasen nu can dipake. Nu kempes ge dipencetan, ditepak-tepak. Tetela, beak meureun. Gap kanu beulah katuhu, gap deui kanu beulah kenca. Leungeun murilit bari susur sasar, barang ngarampa kanu di tukang, naluhureun cungcurungan, plong hate ngemplong. Bungah lain di kieuna, da karasa aya keneh mah hasen nu can dipake. Tapi ngan hiji deui, ngan hiji-hijina, nu nogel di tukang. Gancang didudut, memeh diterapkeun kana bedil mah hasen nu kari hiji deui teh, make jeung dipencerong heula, sakapeung digalar gilir, sakapeung ditonggengkeun, pelor na ngentep keneh, eusina jejeg 20 siki. Nenyo patromna anu semu koneng jeung seseukeut pelor anu beureum tambaga dina mahasen nungan kari hiji deui, hate nu tadina bungah teh bet ngareunteut. Bungah soteh tadi mah pedah boga keneh mahasen weuteuh, tapi ayeuna sanggeus nyaho eusina ngan ukur 20 siki, dadang ngarenghap marengan geterna hate anu muntang kayang agung. Moga-moga wae ku pelor nungan sama hasen deui teh pertempuran lekasan. Mun bisa samemeh diborobotkeun teh musuh jicir manten tina pertahananana. Gorombolan pengacau nuker disanghareupan mundur manten sameme kuring ngagunakeun pelor dina mahasen pamungkas. Ya, muga-muga. Dituturkeun panenjo sup mahasen diasupkeun, bujurna didedetkeun ku dampaleungeun. Trek cenah disada. Bisi loncar keneh bujur mahasen nurubak nangan 2 ramo teh ditepak-tepak. Pageuh pisan. Tapi nah baris pimahieun ieu teh. Hate jadi ratug jajantung tutunggulan. Sok sieun pelor geus beak ari musuh nageun keneh. Sieun pelor geus beak ari pertempuran kalabeuki ragot. Pelor dina mahasen pamungkas can dibekaskeun. Asa lebar keur kieu mah kana pelor teh. Ras inget lamun seug di imah pelor dicook ku budak semet 2-3 siki mah tara lebar ieu. Leungit semet 10 siki wae mah tara jadi hitungan. Tapi di dieu dina kaayaan kieu mangsana pelor nangtukeun sagalana, duh. Meni asa kana emas. Dina mulekna hase pelor nu hangit masuk irung. Dina ting jelengengna ceuli balas katorekan ku sora bedil babaturan nu ting borobot ting berebet aya eureuna. Bedil teh diteueulkeun kana dada, ditepak-tepak lalaunan.
Terus kuring ngoleset ka belah kenca, angkanan teh rek ngalangsud rek ngadeukeutan batu badag hareupeun. Lalaunan nangkuban, tiarap, terus ngalangsud. Karek ngarayap menang 2 meter meureun. Naha atuh anu jeleger. Ciang. Pelor musuh menengah gangsar luhureun. Jeleger deui, jebet. Kena pisan kana tungtung batu belah luhur. Hate ngalenyap nenyo batu ngebul teh. Lamun seukeun kana sirah. Meureun ngan semet di lalakon teh. Kuring muringis beungeut nyium jukut. Geus rapet jeung taneuh tiarap teh. Ngan asana teh ngangkang keneh wae. Keur kieu mah yeuh beuteung teh hayang dumadakan jadi ipis, ngarah tiarap rata jeung taneuh. Ngarah teu kasasar pelor musuh. Ti barang tadi nenyo tungtung batu ngebul ku pelor musuh, kuring can wani ngangkat sirah. Tapi ari curug katuhu mah, ti tadi ge napal keneh dina palatuk bedil, sajeger-jegereun nembak. Rek nembak naon atuh? Maksudna ge engke di mana geus aya tukangeun batu badag, geus boga panyalindungan ka Karamindo. Sanggeus sawatara menit empes-empes, lalaunan ngalangsud deui, langsud, ngalangsud bari nahan ambekan, kari sababaraha meter deui kana batu, jeleger ka pelor musuh. Ciang, cenah ngahiang nyasar sirah, meuni kawas nyiruan rek nyeureud. Cilaka, kadeuleueun kitu? Mana kitu ge kadeuleueun meureun. Kudu gancang pindah kieu galagatna mah. Cicing wae di dieu mah sarua we jeung marabkeun maneh. Tapi pindah ke mana? Kabelah katuhu sakituna gerakna, kabelah kenca ampah. Taneuh gahagar nu geus bareula tempat jadina jukut garing parerang. Lain keur panyalindungan da eueuh pisan hahalaeun. Palataran di timur mah kieu geuning. Ieu we yeuh medan pertempuran, tempat begalan pati antara kuring sabatur-batur jeung gerombolan pangacau. Mani eueuh kaibadag acan. Hareupeun mah nguntungkeun darea batu baradag. Ti tadi ge puguh hayang gerang ngadepong tukangeun batu. Kapaksa ngadedempes bari ngadedengekeun suara bedil babaturan nu ti tadi teu eureun-eureun. Ti mimiti bedil leutik tepi ka bedil badag kabeh disarada, ting perebet ting porobot nu sakapeung ditungtungan jelegurna suara granat atawa mortir nu kawas ngagoongan. Perebet, dor, bleng, jelegur. Puluhan, ribuan boa. Pelor ting belesat lalumpatan tina congo bedil, tepi ka langit jadi polusi. Kumulekna haseup jeung pepeteran seuneu pelor, hangit obat pelor, bau hangit. Maju! Cenah aya nu nyorowok, sorana meh kagelong ku meuweuna tembakan. Jadi denge, teu hayang ngareret. Bet ngagampangkeun pisan asana teh. Memangna nangtang paeh. Perepet di belah katuhu. Direret horeng kopral Memed urang Garut keur ngadepong bari nembakkeun brena. Tah, kesempatan ya. Cek pikir, bareng jeung morobotna bren kuring maju deui. Yakin, mun bren Memed terus-terusan morobot, musuh moal nembak. Kesempatan pikeun maju. Langsud. Teu burung tepi ka tukangeun batu badag. Terus nalokom ngan panon kalah mencerong luhurna anu donglak. Nu tadi kacentang pelor musuh. Bedil dilalempeng, topi wajah rada didangheakeun. Panon mencerong ka hareup nembus mulekna haseup pelor. Di dieu masih dipisan kana benteng pertahanan musuh teh. Beuh, paingan we da nyaralap tukangeun batu badag si anjing gorombolan pangacau teh. Itu geuning batu nage meni baradag gitu. Tingcung kiring segede-gede pos hansip. Nyari kumaha peta ngayonanana atuh ha? Ceger. Musuh nembak. Sidik tah. Ditukangeun batu nu eta tah. Cikene katenjo aya seuneu ngaburi nyai. Kesya, lamun seglebat dinya ngaburi nyai deui dicacar sia ku aing. Jeleger deui, puri nyai deui aya nu ngaburi nyai. Trek ceger. Kuring nembak 3 kali. Wah, percuma. Yakin pelor teh kalah mentog kana batu. Nangal meureun. Bedil nu elupna masih keneh ngelun di pencerong. Nah atuh jadi asa ngewa kana bedil sorangan teh. Ngewa lantaran leutik teuing. Paingan ku si Hamid disebut bedil kanyere. Nya leutik hampang jeung sorana henteu tarik, henteu agem kawas bedil garan. ARM 16 bedil cekelan teh. Buatan Amerika nu kungsi dipake basa perang Vietnam. Asa percuma dibawa ti Bandung teh. Da di dieu mah teu bisa dipake nembus batu.
Salah, kuduna mah aing teh nyekel Maryam atau basoka. Lamun segeung teu kudu boga dinamit. Tahnya, piraku teu ancur sugantah ku dinamit mah. Atawa ngagunakeun STTB. STTB teh senjata tanpa tolak balik. Sabang sabedi lodong paranti ngancurkeun mobil wajah. Apan di kompi aing ge aya RL, Rocket and Lancer, tapi asa can kadenge di sorana. Nya ari tukang nembak namanya eta Didi jeung Tata mah. Apan geus tiwas tadi isuk di tempuran ti heula. Tadi samemeh kuring tepi ka dieu teh musuh ngahadang. Der tempuran dicirian ku kasambutna penembak RL jeung pembantuna. Persis lebah sasak tepati jauh di lapangan Tembang Baukau, tempat kuring diterjunkeun tina luhur kapal udara. Sanggeus nuduaan kasambut RL dicekel ku si Kani urang Indramayu. Kunaon atuh si Kani can metakeun RL-nya? Lain gara jegur-jegur kadinya. Buah-buah kage bos. Lamun seug ceulina henteu getihan ge. Bahaya RL mah. Nyaho teh basa latihan di Cipatat kuring mah. Eta geuning kitu, lamun seug dibekaskeun teh kaluar seuneu. Sorana deui, lain wae mata katorekan bineng-bineng teuing mah mata kaluar getih tina ceuli. Mangkaning si Kani mah lain manukna. Lamun seug Tata jeung Didi aya keneh. Musuh nagen keneh. Duka sabaraha urang deui di antara babaturan nu kudu nuturkeun Didi jeung Tata. Sabaraha urang deui babaturan nu kudu palastra di dieu, nu kudu masuhan bumi timur ku getihna. Wallahu alam. Mangkaning jalan sorangeun ngembat keneh. Lalakon poe ieu jauh keneh. Cek Danki, Kapten Sugandi, basa tadi isuk memeh bagerak. Cenah poe ieu target mah kudu bisa nembus kota Barekoli, nu masih keneh di kawasan musuh. Barekoli hiji kota konselho atawa kabupaten nu jauhna kira 120 km ti Baukau nu jadi sasaran teh. Luyu rejeng eusi perintah operasi, poe ieu teh kuring sabatur-batur kudu bisa ngarebut eta kota beh dieun pikeke nu teu keneh, can kasorang pihak urang. Ceuk Pasugandi keneh, cenah Barekoli teh ditutugan Gunung Simekses, nu dinakar disebut ketinggian 2000. Kacipta, meureun bandara beureum musuh teh ngelebet keneh. Ngerab-ngerab di tengah kota, cicire nu ngerekna masih keneh nyakal kakawasaan. Sedengkeun rahayatna moal boa disimbutan keneh kabingung. Bari tacanya hueun rek iraha dilepaskeun tina kungkungan musuh. Ngan moal salah, meureun rahayat geus keseleun nganti-nganti kuring sabatur-batur nu rek nyalametkeun. Mun bandara musuh katenjok ku mata hate masih keneh ngelebet, hate beuki panas. Teu sabar hayang geura nurunkeun, hayang geura nyasaak. Red deui ka hareup. Batu-batu benteng pertahanan musuh tinjung kiring keneh. Cacak lamun seug eta benteng musuh geus didobrak, meureun ngan karimudun asup we ka Barekoli. Tugas poe ieu lekasan. Isukan mah isukan deui, datang tuna ge masih keneh rea sang hareupaneun. Red deui kana bedil sorangan. Tibarang ngaganti Mahasen teh karek 3 kali ngabekaskeun. Meureun ngan kari 17 siki deui pelor teh. Mudah-mudahan sing patri masing kawas angka 17 angka karamat. Ku pelor nungan kari 17 siki deui benteng pertahanan musuh dobrak. Lamun seug henteu mungguhing teori mah kuring kudu pasang sangkur terus maju kawas banteng ngamuk nyarebu tepi ka jucungna. Eta mah teori. Tapi apaan aing teh prajurit Siliwangi. Inget kana pengalaman-pengalaman wawanen asa ngagedur deui. Lain pada percaya kana keampuhan pakarang pamungkas Prabu Siliwangi. Kujang lu dipake lambang, ngan yakin kuring aya di pihak lu bener. Yakin pangeran baris nang tayungan. Ongkoh ketang ka dieu sote, lain saja neangan musuh-musuh teuing. Ieu mah ketempuhan hirup di negara Pancasila. Piraku teh hayang mangku ngarawu rahayat urang dieu nu hayangeun integrasi. Maju jadi. Nah, asana teh. Red ka babaturan gigireun. Med. Teu kadengeun meureun. Leungeun ngayap neangan batu, ceg kanu sagede kaleci. Pelower peletrak keuna pisan kana topi wajahna. Med. Kuring nyalukan deui, manehna ngalieuk. Naon, Nang? Nembak terus, Med. Lindunginya, saya rek maju. Manehna ungeuk, borobot. Wer. Pelor brand mah di kawas nu diemratkeun. Bareng jeung morobotna brand kuring maju, tapi karek ge sabaraha meter kadenge si Memed juhji. Anjing teh. Cenah kadenge kawas nu aral.
Direret manehna pakupis. Bedilna ditepakan, gocrak, jret dibantingkeun kana taneuh. Brand ceklan memet geus lain bedil deui, tayah bedana ti besi kiloan dina kaayaan kieu mah. Rek teu kitu kumaha, dina wangsana ngahangkeutkeun manehna beakeun pelor. Weuh, cilaka. Pelor aing ngan kari 17 siki deui. Si memet geus beakeun, moal boa nu sejen geus sarua. Pada beakeun pelor lamun segeun teu geus aripis ge. Pertempuran campuh kawas kieu mah asa kakara. Di Sulawesi, di Kalimantan, di Manado jeung di Irian Barat ge henteu rongkah kawas kieu lamun segder tempuran teh. Paling lila ukur setengah jam. Nah, ku tohaga teuing atuh musuh teh. Sanggeus memet henteu nemak, temakan teh asan teu pati rame teuing. Pertempuran teu ragot kawas tadi. Sora bedil ukur hiji dua tepi ka kuring beki yakin yen babaturan geus beakeun pelor. Mun teu kitu ge meureun kawas kuring sarua apik ngirit pelor henteu ditatamuh teuing kawas ti heula pelor teh. Blang 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 celegur blang celegur. Bumi asa inggeng lir diendag lini, malah jajantung mah asa coplok. Celegur RL mimiti ngampal. Pelor-pelorna nu sagede bitis nu geulis ting pelesat tina sungut RL nu gurawah sagede lodong. Ngadius ninggalkeun sorana nu harosos gos-gosan. Persis pisan bitu lebah benteng pertahanan musuh. Sanajan euneur, kuring cung kedang panasaran hayang nyomburagna pelor. Celegur bitu belah ditu. Hate surak atoh bea karep nyobituna pelor RL keuna pisan kana sasaran teh. Celegur cenah. Bareng jeung ngajelegurna belah ditu, soranu agem jeung matak euneur teh ditungtungan muncratna taneuh, dicirian kebulna haseup jeung seuneu nyebrot marangan pepetelanana nu racleng. Moal boa urutna geus ngalombang, taneuh geus tutung ku seuneu pelor. Mun ninggang hulu, bubuk sia tah hulu musuh teh. Puas. Celegur, peledug haseup mulek. Sakapeung muncrat nyebrotkeun pepetelan nu ting burinyai, hate surak. Sabanenyo jelegurna pelor RL hate teu oleh surak. Komo da ayeuna mah kuring lagi nangtung. Di antara pelor RL teh aya nu mentog kana batu badag. Moal boa ingeung dina nyana ge teu keuna. Piraku musuh wanian kene ngajaredog. Piraku mustahil musuh nyaralap wae dina batu. Terus-terusan diampal mah teu burung jempling. Musuh eueuh nu wani nemak deui. Titukangeun batu-batu badag teu katenyo ting burinyai deui, da geus teu kadenge deui temakan. Kawasna mah jicir meureun lamun seukeun teu gembrah ge. Modar kabeh kitu atawa kalabur. Baretek tigigireun aya nu lumpat. Baretek deui titukangeun. Babaturan lalumpatan ngangseg maju. Komo sanggeus kadenge tembakan pistol 3 kali mah. Babaturan teh bleg simeut kagebah. Sararea maju bari ting corowok. Tekungsi 10 menit ti barang Kapten Sugandi nembakeun pistol isarah nu pelorna beureum, urut benteng pertahanan musuh geus karebut. Kari urutna nu dicirian ku patulayahna mayit dan nu sejen mah meureun terus kabur. Ti dieu kari mudun, kota Berkoli ngampar lebakeun, hateup seng ting borelak katojo mata poe nu meh tunggang gunung. Regu 1, cepat, rebut ketinggian. Pak Sugandi nyorowok bedas naker. Regu 2, lambung kanan. Regu 3, langsung turun ikuti jalan besar. Lan, Sahlan, regumu ikuti jalan. Cenah. Nang, turun nang. Sersan Sahlan nyorowok. Jeleng kuring luncat ka jalan gede. Jalan nu ngembat ka puseur kota. Rubak jalan nama, asup mobil ge. Ngan teu di aspal. Kencak atuheunana aya dempling anu ku Sersan Sahlan disebut tanggul. Kuring turun nurugtug mudun. Nuturkeun bohani nu jadi pur speed. Dituturkeun ku Amas, Karta jeung Koswara. Ari Danru belah kenca da belah kencaeun jalan teh aya susukan leutik. Maksudna mah meureun pikeun nutup kamungkinan nu datangna ti Lebak. Nu saregu nu kabagian mapai jalan gede pimpinan Sersan Sahlan masih keneh ting arongko, ting keteyep bari teu oleh cingceung. Kuring ge geus tereh tepi ka partelon mah teu wani gancang leumpang teh. Ngeteyep kawas budak ngadodoho papatong, bari pageuh nyekel bedil nu geus disetel dina letter A, otomatis.
Turun, terus turun, tapi kasasak, can wani mentas. Pur speed ge kalah mepet bari ngacungkeun leungeun kencana ka luhur. Sasak nagrak pisan deui. Barang nu ti tukang geus tepi ka sisi sasak, nah atuh berepet cenah. Sidik tembakan musuh jeung deukeut deui. Sora badilna semu peupeus, malah kadengena ge meuni kawas-kawas bobo disoekeun. Berebet deui ti beulah katuhun sasak, meuni kawas nu diteng-tengkeun pisan. "Nang, mundur!" cenah aya nu nyorobok. "Urang asup perangkap." Nya, asup perangkap ya. Mangkaning tembakan ti ditu ti dieu. Nu saregu nyasat digunting bari tacan kapikir kumaha ngayonanana. Dengan ukur saregu nu langsung mapai jalan gede mah. Basa pelor nyeor sawareh nyarulidat kana batu jalan, kuring ngalabuhkeun maneh kasusukan, terus ngaredempes handapun sasak. Untung Bohani ngalungkeun granat, ditembak ku tembakan sarsan sahlan, tapi kakuring bisa ngarayap ngaliwatan kolong sasak, terus nyempot tukangeun tangkal kai. Ti dieu mah kaciri pisan. Horeng musuh teh ngajajar sapanjang pagar tembok hareupeun hiji wangunan tohaga naker. Wangunan kuno nu tembokanana marek plekan. Teu salah, gareja. Bohani diberi isarah sangkan manehna maju. Turun heula kasusukan sina nyampeurkeun, manehna ngartieun. Tah. Kuring ngaharewos nuduhkeun tempat musuh ku sungut. Tembak cenah. Ceredet, cegur. Pelor bedil kuring ditungtungan ku ngacegurna granat nu dibalangkeun ku Bohani. Sidik musuh kabur, diantarana aya nu ngajoprak. Asa beki ludeung ayeuna mah, kuring ngarayap deui. Lalaunan ngadeuketan buruan gareja, anu ngan kari ngaliwatan pagar tembok urut panyumputan musuh. Juringkang, aya nu ngajuringkang. Jeger. Hah sia, hah. Keuna pisan kana dadana. Musuh teh katenjok pisan ngajungkelna sanggeus dadana bolongor, jeung kadenge suara bedilna anu ragrag kana batu di buruan gareja. Ngan teu nenget-nenget kumaha sasegorna dina sakarat awal. Hah, mangsa bodoh. Pertempuran hareupeun gereja Berkoli teu budu rame. Komo sanggeus babaturan mareunta sasak mah. Ari kuring bet kawas anu nangtang pati, bet kawas teu nyaho pelor musuh nu ting carieng ting berebet. Da sanggeus babaturan mareunta sasak teh terus maju. Lir ngantep sirah di sameran pelor musuh, teu mikirkeun paeh lain ngan samet babasaan. Kagok pikiran teh. Sanajan beungeut asa euceuy, getih asa nyeksrek naik marengan ambekan nu asa beki eungap. Terus maju. Tepi weh kana sisi pagar tembok urut musuh teh. Karek ge ngarenghap ti tukangeun gareja aya nu lumpat, teu diengkekeun deui, berepet. Barang lol saurang deui, nafsu jadi ngagugudug, bongan bedil teu daekeun disada. Golocrak ditarik, cangkang pelorna eueuh nu ngacleng. Mahasen dicabut, ya Allah, pelor teu nyesa sasiki-siki acan. Gemes, keheul tepi kahayang ngabantingkeun kana bedil teh. Nah jadi ngewa kana bedil, nya ngewa. Da motahna hate jeung kekerotna huntu nu hayang males teu majar kumaha. Ukur gideg bari nahan amarah nu teu kabudalkeun. Komo sanggeus babaturan rame ting borobot, dalamun singkongang mah hayang ngarebut bedil babaturan. Dina ragotna pertempuran hareupeun gereja Berkoli. Teu luak liuk heula, suku ngalengkahan tembok nu ngan samet bujal, tapi kakuring geus aya jeroeun pagar tembok. Nu pangheulana katenjo sanggeus aya di buruan gareja teh mayit nu ngagoler, nu mandi getihna sorangan. Lain kata jiku mayit nu haneut keneh, ngan ku bedil nu ngagoler gigireunana. Terus ngalangsud, angkanan teh rek nyokot bedil musuh. Tapi memeh leungeun patarema jeung bedil ngagoler, panon nyelang heula na gareja. Pantona, tembokanana, salibna, kabeh dituturkeun panenjo. Panenjo terus muter, ret kana suhunanana, kana tihang betona, kana loceng nu ngagantung di luhur. Panenjo turun tina loceng nu ngagantung segede boboko teh, mapai talina nu ambay-ambayan. Nah atuh, walahu alam, saha nu ngobahkeun hate, saha nu ngaharewos kana ceuli, dan nenjo tali loceng ngamay teh leungeun jadi getek. Kuniang hudang lalaunan, cul we bedil musuh nu tadi rek dicokot mah, da kabengbat ku tali loceng. Berebet lumpat, ngan kerewek we tali loceng teh dicekel, terus ditarik, dicentok-centok sanggeus leungeun ngeleter. Kawas aya nu nitah, kawas aya nu ngajurung kudu kitu.
Bari nyentokan tali teh panon nenjo kaluhur kana loceng nu ayun-ayunan. Loceng gareja berkoli disada, ditarik deui, dicentok deui, loceng ayun-ayunan bari disada, sorana tarik jeung geueuman. Babaturan kawas nu kapangaruhan, jempling eueuh nu nemak, musuh ge kapangaruhan, ting baretek lalumpatan, aya oge nu bari ngabekaskeun bedil ngan teu dilalempeng dapon disada meureun, padu bedil ngejeleger. Ari kuring sanggeus babaturan eueuh nu nemak jeung sanggeus musuh jicir teh kalah ngahuleng. Rek nyokot bedil musuh nu ngagoler sisi mayit, ngan babaturan lalumpatan kawas harayangeun nyaho. Saha anu nabeuh loceng? Tapi da eueuh deui jelema anu nangtung sisi tihang loceng ari lain kuring mah. Beungeut pada melong, panenjo babaturan museur kana beungeut. Karasa kuring pada melong malah asa parat kana jero hate. Teuteut babaturan sarengsena pertempuran ngandung harti anu mandiri. Tapi kasakapeung mah kawas anu nyalahkeun atawa bakat ku aneh kitu. Jebul danki ngan gabrug we ngarontok, dampaleungeunna terus ngusapan sakapeung nepakan tak-tak. Tidinya kakara sasalaman. Pataremana antara leungeun bawahan jeung leungeun atasan dina bangsana kieu sarengsena pertempuran teu sangka ngobahkeun hate. Nu karasana asa leuwih reueus diajak sasalaman teh. Leungeun pageuh keneh, panon komandan neuteup keneh kana beungeut, leleb parat kana lelembutan deui. Hebat, endang hebat, ceuk danki bari godeg, terus undur ninggalkeun kuring nu masih keneh ngembang kadu. Munur danki babaturan kawas nu aplusan, kabeh ngajak sasalaman, kabeh nepakan malah aya nu ngagabrug segala rupa. Mun leungeun patarema jeung leungeun babaturan mana komo bari nareuteuk beungeut, bet hate teh jadi leuwih ngageter, marengan nyelakna piceurikeun. Keueung, ketir, linu awor dina jero dada. Nu sakapeung dipungkas ku kareueus bari hayang nyanggakeun ka nu kagungan. Kalau saja si Endang tidak memukul lonceng. Danki nyarita ka anak buahna. Gusti, anjeun nu maha agung, nu maha uninga. Jadi hayang sapopokeun nyarita ngan asa berat ongkoh kudu ngabendung piceurikeun. Padahal lain dihaja, ceuk hate.